Imam Ghazali di mana-mana orang gaduh masalah diperinci tah. Lamun urang hayang jiga Sayyidina Ali kieu kudu kumaha. Lamun urang tiasa sapertos kitu Sayyidina Ali sampeyan sapertos kitu innama yu'alijul ghadab indahai aji makjumun bil ilmi wal amal. Ceuk Sayyidina Ali lamun hayang saur Imam Ghazali lamun hayang jiga kitu teh kumaha? Hayang ngarumasakeun Allah teh leuwih gede tibatan masalah urang geuna. Pan urang mah asa leutik we Allah teh, nu masalah teh gede teh masalah. Rasaan masalah teh moal beres-beres, padahal nu beres-beresan Gusti Allah. Hoyong tiasa kitu cenah Sayyidina Ali kedah kumaha bil ilmi wal amal. Jadi cenah resepna teh anjeun kudu boga ilmu jeung amal. Dua we kuasa kitu. Ilmu nukna kumaha cenah ilmuna teh? Hiji, anjeun kudu boga ilmu naon? Anjeun kudu mikir-mikir al-fikru bis-shawab. Anjeun kudu mikir kana ganjaran eta masalah. Di mana urang dicobi ku Gusti Allah kumaha para masalah eta teh aya ganjaran di Gusti Allah. Sawabna di mana urang kenging musibah di Gusti Allah ganjaran teh agung. Tapi ngeluh we dua tah. Hiji masalah anggar, dua moal ngeunang mas pahala. Jadi lamun tema urang sabar dina sagala musibah dugi ka urang sadayana da pasti bakal kenging musibah urang teh. Bahkan dina sapali riwayat tunjunan ningakeun setiap jami bakal menang masalah, bahkan sumpah nang ya Allah ningakeun dua kali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahasana Al-Qur'an وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ lamna ibtida taukid nuna ge taukid deui dua pasti bakal. Setiap jami teh kenging masalah, kenging musibah. Disebatna jami sae gitu. Dina sapali riwayat hadis di mana eta jami dipasihan musibah setiap 40 dinten. Lamun jami teu pernah kenging musibah, kenging masalah dina waktu 40 dinten, maka eta jami teh saes jami sae. Hirup teh suka bunga we, teu pernah sedih acan. Seuri we gitu. Jadi pan urang mah unggal dinten eta teh alhamdulillah loba kasedih teh unggal dinten mus dicarekan ku salaki mus teu boga duit mus budak pasea mus eta unggal poe masalah didatang eta teh jami sae eta teh da jami nu sae mah bakal dipasihan masalah musibah teh disebut teh sabar we pahala numpuk mata ilmuna naon tapakuran kana ganjaranana. Tapakur sok gaduh ilmu tapakur kunon ku ganjaranana bis sawab cing gaduh ilmu bisa mikiran di mana urang kenging masalah teh geuningan ganjaranna agung ku Allah Subhanahu wa taala. Salat aya pahalana tangtu, saum aya pahalana tangtu, zakat aya pahalana tangtos ditangtoskeun ku Allah sareng teh pahalana teh. Tapi aya pahala anu moal aya bandinganana naon sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pastina jalmi anu sabar teh ganjaranna tanpa aya bandinganana bighairi hisab. Namanya dia urang kadah gaduh ilmu naon ilmu tafakur kana ganjaran ti Gusti